Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana. Kumaha daramang. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sareng anu nuju teu damang, mudah-mudahan enggal didamangkeun deui anu dipaparinan kesehatan sapertos bihara-bihari deui nya anu kaeng musibah, mudah-mudahan dipasihan kasabaran sareng ketabahan. Anu nuju milari rezeki, mudah-mudahan dipaparin rezeki anu halal tulung barokah, digampilkeun dina milarianana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sapertos biasa simkuring baris ngadongeng. Ieu aya hiji cariyos anu judulna Basa Haleuang Mawa ka Leuwang. Ieu cariyos teh karya Eli Herlina anu parantos dimuat dina majalah Mangle dina Carita Pondok edisi 2880. Ayo urang teraskeun wae kana cariosna nu judulna Basa Haleuang Mawa ka Leuwang. Mangga geura siapkeun si kopina, siapkeun leuteuna, can neuteuna wilujeng ngadangukeun. Taya poe nupang bagjana keur nonoman nu keur silih asih iwal ti mangsana jatuk rami. Kedal pasini sejak ngahiji sapapait sama manis, satia saati nepi ka pati. Mangsa harita pinuh ku kabagjaan, mangrewu dunga ngalangit kabeh ngadunga pikeun kabagjaan jeung kabarokahan panganten. Komo deui ieu mah pan anu ngadarua teh oge para tokoh-tokoh agama nu elmuna teh lain bantrak-bantrakeun, alim ulama nu masyhur kasolehanana jadi panutan pikeun masyarakat. Nah ieu hate bet peurih, pan kuring mah geus lain sasaha. Asana teh lir piit ngendeg-ngendeg pasir, lamun kuring keukeuh magehan kahayang kerentas hate. Ngupahan sorangan. Munggia bagja engkang sareng anjeunna keun we ieu hate mah rek dipapalerkeun. Muga-muga dipaparin kakiatan. Leungeun hidang nyusutan cipanon nu meredel maksa keluar. Sabulan ka tukang manehna nelepon ngumahakeun ieu hubungan. Manehna keukeuh hayang bajuang babarengan. Ari kuring teu werat teuing kudu saingan jeung putra ajengan. Neng Patimah nu leuwih payus, wajah mah kudu kawaja deui atuh. Ari ku euring saukur kaleng, sieun milai ka hareupna. Tos wae Kang, urang pungkas dugi ka dieu hubungan teh. Tapi Rin, abdi ikhlas Kang. Demi Allah, abdi ikhlas. Salira fokuskeun kana acara pernikahan. Tos tong diomutan naon nu kungsi janten harepan urang. Saena mah delete we kontak abdi bilih aya mamala kanggo kapayuna. Kapireng keneh rahuhna, napas berat jeung sora peura ti pentas ditu. Mangga atuh. Ari kitu kapalai Rina mah. Hanjakal Rina kalah boboleh padahal urang tiasa keneh bajuang. Urang mangadep sasarengan ka Mama Kiai. Urang pupulih anu sajentre-jentrena kaayaan urang. Jeung jangjing-janji urang, hayu geulis. Tong Kang, abdi teu wantun. Abdi isin ku diri abdi sorangan. Saha atuh hari abdi? Apan abdi mah saukur santri miskin nu dimakeun ku Mama Kiai. Neng Patimah nu sakitu bageurna mah nya ku abdi bade dihianat. Teu hayang ngadenge deui manehna nembalan. Telepon geuwat ditutup, malah langsung dinonaktifkeun. Cimata teu kaampeuh nyurulung masihan pipi. HP dikepeul pageuh didedetkeun kana dada. Panon dipeureumkeun, karasa haneutna cimata nu terus merebei. Dada karasa eungap, leuwih eungap tibatan katindihan batu sagede telebuk. Awak lungse taya tangan pangawasa. Lalaunan ngolosot, brek weh diuk nyang saya katahan ku tembok. Sagala panghareupan endah nu geus musnah. Sumanget nu silele ieu ngagedur pareum saharita. Tanaga leuseuh nahan kakuciwa.
pamustungan anak pasrah sumerah kana takdir tinu maha kawasa. Kiwari neuteup sapasang panganten nu diuk ngarendeng dipasieup ku rupa-rupa rarangken. Kagumbira kagambar dina pamuluna, sakapeung silih baledog ku imut bagjana. Mana komo lamun keur sasalaman narima pangbagya ti para ondangan. Memang payus pisan. Nu geulis jeung nu kaasep sarua putra kiai. Kuring nu kudu nalipak maneh, ari kuring saha? Saukur Hodimah, eta ge sih piwelas mama kiai sakulawarga tempat kuring nyuprih elmu. Disambat dipisalin nepi ka dikuliahkeun. Sesatna kuring dijelemakeun ku kulawarga Neng Patimah. Lamun teu kitu mah duka kumaha nasib kuring. Buat jadi tukang buburuh di lembur, untung dibawa ku mamang nu sok sagawe-gawe di pasantren. Nya nepi ka kiwari kuring meunang bagja. Teh Rin disauran ku Umi. Suara ti tukangeun ngagebah lamunan. Ari direret geuning Ratna, santri nu sanasib jeung kuring. Sapopoena babantu di bumi mama ajengan. Teu dikomando 2 kali, sirah ungeuk lalaunan. Teu hayang tatanya aya naon-naonna. Guragiru cengkat terus leumpang gagancangan muru ka rohangan tengah. Kebat ka kamar Neng Patimah. Tina pantona nu muka katingali Umi nuju ngadeg bari semu nu bingung. Umi? Kuring nyuara lalawanan. Wanoja tengah tuwuh tapi masih keneh katingal gurat kagelisanana ngagabung. Rin, raraina piastur katingalna geumpeur. Kumaha Umi? Aya pikir saeunaon? Sareng kunaon sapertos nu geumpeur kitu? Tukang rias Rin, tukang rias nu ngarias Patimah kacilakaan. Kutan? Nah tiasa kitu. Tadi teh aya nu nelepon ka anjeunna terus amitan aya peryogi sakedap cenah miang jeung asistena rurusuhan. Ari teu kungsi lami aya telepon cenah maranehna tabrakan ayeuna di rumah sakit. Ya Allah, tiasa kitu Umi. Umi bingung, ayeuna kudu kumaha. Mangkaning aya 2 baju panganten deui nu kudu dipake jeung make make upna oge beda. Ngadadak ieu hate milu tagiwur. Rampang reumpeng teu puguh peta. Geus tague pasti Umi bakal miwara ngarias Neng Patimah jeung salakina. Duh. Nah, ieu rasa bakal kuat gitu. Ari Rina teh lain kungsi kursus ngarias. Kumaha lamun Rina nu ngarias Neng Patimah? Tadi tos ditelepon asistena, mangga we cenah alat make upna mah anggo da teu dicandak. Saur Umi bari carindak-dak. Kuring celeuheuk, ari perkara ngarias mah memang kuring teh bisa. Malahan menang peuteun pangpunjulna, tapi pancan kungsi makalangan komo ieu dina hajat nu sakieu gedena. Ari nu leuwih utama mah ieu rasa. Naha kuring bisa ngarias kalawan sampurna dina kaayaan hate nu marojengja. Nu dirias teh saha atuh keur diri kuring. Mi, isin atuh da abdi mah teu acan wantun. Rina anak Umi hidup pasti bisa geulis. Tapi Umi geulis teu aya deui cara. Eueuh deui pikeun jadi alesan. Kuring teu bisa milih salian tinurut kana kahayang Umi. Sabenerna mah teu berat-berat teuing lamun panganten lalakina lain manehna mah. Tapi dalah dikumaha ieu hate kudu kuat. Kuring ngarahuh, nyesep jeung ngaluarkeun ambekan sababaraha balenan. Bari ngadua neda dikuatkeun tina sagala rasa nu ngarobeda jeung micen karisi. Bari merenahkeun hate, sangkan sampurna deui dina tempatna. Kuring peureum nepi ka teu kanyahoan Neng Patimah nu rek ganti baju jeung riasanana geus asup ka kamar, malah geus aya gigireun. Nak, Neng, nak, kedah kumaha abdi? Tos Neng, tong seueur emutan, urang lahaula we, Umi tos percantenan ka abdi. Kuring imut nyumputkeun semu dina galura rasa nu teu puguh ka mana nyurupna. Mitembayan nerapkeun elmu menang nyuprih sababaraha taun ka tukang. Bari teu weleh ngadua sangkan hasilna teu mata kuciwa. Ieu hajat lain jore-jore, baju pangantena oge menang parancang kahot.
Mohon, abdi yakin pasti Rina tiasa. Neng Patimah nyekelan pageuh bari neuteup pinuh pangharepan. Kuring narik napas bari ngucap asma Allah. Dekul ngarias luyu jeung elmu nu kacangking. Alhamdulillah, taya halangan harungan. 2 kali ganti riasan jeung bajuna rengse taya kuciwa. Loba nu muji teu nyangka cenah kuring bisa ngarias sarua jeung mua kawentar. Basa acara geus rengse. Keur beberes pakakas bogana tukang rias. Neng Patimah asup ka kamar panganten tuluy mupusan riasan bari ngaheureukkeun kacape. Nah, aya pecarioseun tapi ulah bendunya. Perkawis naon neng? Satekah polah negerkeun hate. Geus teu we, hubungan kuring jeung manehna geus tepi ku pihak mama ajengan. Aya selentingan cenah Rina aya hubungan jeung Ceng Ali. Leres eta teh. Sanajan geus kajudi, tapi ngadenge eta panalek tumarep lir ngadenge gelap saleser tengah poe. Rek mungkir teu bisa, balaka oge sieun jadi mamala. Gewat meupeskeun karungsing, susuganan teu jadi mantak. Eta mah kapungkur neng, teu kedah janten emutan. Abdi tos ikhlas, sanes babad sanes tanding antawis abdi sareng anjeunna mah. Sakedapan rohangan jadi simpe. Aya nu nyesek dina dada nu hese lipurna. Ngusahakeun rasa sangkan bisa mere lolongkrang pikeun ngabagjakeun Neng Patimah jeung manehna. Lalaki nu kungsi ngajangjikeun kabagjaan ka diri kuring. Nya eta mah baheula. Nu tos kaliwat tong jadi bangbaluh pikeun kahareupna. Gerendengna Neng Patimah halon. Rina iraha di wisuda. Insya Allah sasih payun. Upami teu aya pemengan mah mualami deui teras mios ka Kairo. Saurna pisah sareng sanes kantena tos rengse. Memang sababaraha mangsa ka tukang aya utusan ti Kairo keur para hafiz Quran bisa menang beasiswa tur langsung kuliah di Al Azhar. Kuring salah sahiji nu diasongkeun ku pihak kampus. Hafizah jeung kaum laud eta alesanana. Alhamdulillah, Rina memang hebat. Ama pasti raeuseun. Pepeureuheun abdi moal sanggup diajar di paguron luhur nu pangkahotna. Wengi imah urang sasarengannya itung-itung susonoan, urang paturaitineu. Aya haleuang sumbang nu ngaweuhan dina dada. Basa lengkah marengan karep sejak mupohokeun lalakon mangsa katukang. Cag pamirsa, sakitu panginten ieu carios teh anu judulna Basa Haleuang Mawa Kaleuang. Karya Eli Herlina. Ieu carios teh nyaeta Rina anu santri di Mama Ajengan teh gaduh hubungan sareng Ceng Ali. Kumargi hubungan teh tuka kumaha nya janten Ceng Alina teh dijodohkeun ka putrana Mama Ajengan nyaeta Neng Patimah. Anu akhirna Rina ngaikhlaskeun tapi pas dina mangsa hajatna eta tukang riasna teh kacelakaan. Atuh Rina anu pernah diajar kursus ngarias teh kapaksa kedah ngarias Neng Patimah sareng Ceng Ali nya. Janten rasa na teh asa kumaha kitu nih. Basa haleuang mawa kaleuang. Sakitu panginten pamirsa sadayana hatur nuhun paratos satya manco dina ieu Dongsun TV. Mudah-mudahan urang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Hapuntenna bila aya kakirangan sareng kalepatan. Wilujeng patepangri di video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.